Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyaritakan keyakinan orangnya sebenarnya batu kieu bae orang iman orangnya yakin dengan sakadar ditikor bae keluar. Lamun anu yakin namun nu yakin jelema teh sungguh-sungguh ibadahna. Lamun urang boga keyakinan bahwa urang teh bakal balik ke akhirat, dunia ieu dunia kabeh bakal nyiksa halaluha hisabun wa haram wa iqabun. Atuh pasti diselap-selapkeun masjid mana, pesantren mana, majelis mana, eta boga keyakinan ngaranna. Ieu mah pandit majelis diinjem. Mending dibayar henteu. Lain aduh. Kanyahoan bae ku batur. Tah, ieu bola pek mah kos kitu. Lamun nya ge boga keyakinan tarolah sama urusanna urusan ngaluarkeun. Ieu mah urusan diri urang bae ka Allah. Urang boga keyakinan bahwa ieu Quran teh mukjizat. Anu lamun dibaca ku urang jadi ganjaran. Pasti bae urang hayang bae maca Quran. Tapi pan urang lobaan mana maca Quran jeung neuleuan HP. Lobaan mana ngaku sia. Hayu. Nggak bohong burut sia. Yakin mana datang yakin. Ya Allah ya Rabb. Lamun nya ge cinta ka Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi gabogaan syafaatul uzma. Tembongkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi. Ai kitu mah barang bere meureun kudu leupas ti leungeun urang atuh maca-maca sholawat. Tanyakeun ka diri urang sabaraha awak sia sapoe maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ayo. Sabaraha ayo tanyakeun ka awak urang. Dititah maca sholawat 11 bage bari leumpang. Ulah henteu teuing bae cakna. Henteu diuk di masjid teh kitu tah teu diuk di masjid. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Eta maca sholawat mah 2 ge geus cilak-cileuk bae. 2 jam nonton TV mah 2 jam 3 jam masyaallah istiqomah. Heran aing mah heran. Nah ieu keur carita keyakinan, berarti itu bukan keyakinan eta, tos kitu. Urang mun nyaritakeun keyakinan kan berarti kan aya perilaku-perilaku yakin. Ulah ngomong doang perilaku yakin datang ka mana nya nya ge yakin Allah bakal nyiksa. Kalakuanana maksiat henteu, berarti kan perilakuna maksiat teu yakin. Jeh. Lamun teu ngazakat bakal dibere Syujaul Aqra engke Kangjeng Nabi di jero kuburanana. Aju ku ari ngazakat teh perilakuna teu ngazakat, berarti kan teu boga keyakinan. Namun jelema ngridit berarti kan 2 akad, hiji barang 2 akad bakal engke bakal dikucuran timah ku Gusti Allah. Ye bakal dibodem ke di jero kuburan anak. Tapi masih ngridit kene bae berarti kan teu boga keyakinan. Ye tuh ngajoak kabehan jadi motor kreditan kabeh bego. Ya Allah, ya Rabbi da kumaha? Hayu, imah kredit, mobil kredit, motor kredit. Deres eta mah gincu kredit gincu. Masya Allah, gincu geus beak can beres kreditanana. Roti kredit roti da geus ka mana? Geus jadi para lele jumbo. Can anggeus kreditanana. Ih, dia kuai Yahudi bisa aja saja. Ya Allah ya Rabb. Pikiri orang mah moal kebal bakal asup ka lawang maut. Al mautu babun. Masa dek mamawa eta urang ka jero kubur. Sok pikiran bersihan dari urang. Ulah kababawa ku usum, ulah kababawa ku keceuyah. Ngetren ceuyah usum ulah urang make aturan Al-Qur'anul Karim. Saha anu bisa teger model kos kitu cahayaan ke hatena. Nah, ya yakin. Kan urang lamun boga keyakinan mah udang penting. Sore jam 1 alhamdulillahirabbil alamin. Gegeraan langsung cai tetet son di surat tahajud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Eta nyana boga keyakinan. Beres ka. Reuk HSD urang. Maksudna hudang subuh jam 7.
majikan anak keur penting kadenge kukula Allahu akbar tahajud ajo subuh jam 7 lalu omong sia usia diasupkeun ka grup deui aing bahaya tarolol kuari segala grup segala naon bararego Masya Allah teh ieu kumaha ayo boga keyakinan ya yakin atau yakin urang kadaanan cara yakin Abu Yazid al-Bistami mah emang kumaha keyakinan Abu Yazid al-Bistami mah geus moal katuturkeun ku urang Tuan Syekh Abdul Qadir keyakinanna kumaha ku yakin-yakinna kan bisa da Lauhil Mahfuz Abu Yazid al-Bistami lempang begitu lempang aya anjing di hari minggir ka sisi tinggal murid nambe guru urang anjing makan mugolazo kok make minggir sagala teu arti mah kecuali domba himar tamara deres we ieu makan anjing mah kudu ditimpa yo minggir biasa Masya Allah kan ditanya mama teu arti abdi mah aya naon ai mama tadi pasan dengan jeung anjing kok mamang minggir bangun ngahormat biasa ke anjing gitu kunaon bisa bela anjing ya Allah anjing teh nanya ke aing mama bade ka mana mama diciptakeun jadi manusia jadi wali abdi diciptakeun jadi anjing nu dihukuman mugolazo tapi abdi teu eureun tetep mencintai ka mama ya Allah anjing bae mencintai ka wali anjing nu mantak moal daekeun ngegel anjing coba pendi jauh-jauh geus saya di rumah sakit udah digegel anjing atuh tanya kurang anjing anjing sia kunaon ngegelnya anak bongana macam-macam alasan anak anjing guys Abu Yazid tedaekeun abdi cinta Tuhan sugan be cenah di akhirat kula disalametkeun anjing kakarak muridna Masya Allah karing jeung anjing bae ngobrol patanya jeung anjing wali mah patanya ngobrol urang jeung jelema manyun bae deres lain kiai mah kiai diondang ngariung aya sadinya aya kiai anu moal ieu mah salila aya kiai eta teu hayang aing mah eta kiai buang kawalah eta kos kitu teh eleh ku anjing mah nanya anjing kiai teh daek nanya aya kitu mah pedagang teu nanya atuh biasa tah mah kiai mah bong aing mah diondang nyalateun endek nanya aya sadituna aya kiai anu moal aing mah kajian hukuman pokona mah aing mah gurat batu budak pohara eta lah ieu keur carita keyakinan anjing ngobrol ya Allah ya Rabb jauh teh urang lamun inget kadinya ngerenungkeun batur keyakinanna datang kadinya ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah kan atuh eta keur carita anjing eta nu sok didongengkeun teh Mama Khalil Bangkalan nu kumaha aya urang Arab kadinya nama Mama Khalilna kurang paseh waladhdallin wah cek urang Arab teu akur geus balik eta sering ieu mah keur carita bae datang ka jalan aya mau wah kaget wadiana tuh ya Allah ya Rabbi kaget Masya Allah kaget lompat babarag-bagan ka mama aya mau mana mauna itu teangkeun bacaan bae waladhdallin mau indit mau Masya Allah eta wali eta nu kos kitu babacaan aduh salah nu nyana tadi mang teh ya orenganan dibaca ku wali mah lain deui
cok bismillah haji pendi nu sakitu maherna bismillahirrahmanirrahim tiupkan kan nyeri beuteung paeh bisa ulah sabarangan sebab naon atuh jangan ngamumule zahir doang makhraj sora dan lain sebagainya qalbuna henteu di dieu baheula aya awewe bismillahirrahmanirrahim cek abah teh mata urang di eta ulah belawetan masyaallah jelema asal anu muriang bismillahirrahmanirrahim calalageut coba bismillah haji pendi nu tadi dikorikeun da bismillahirrahmanirrahim tiupkeun ku ari kacai ayo manjur teu ceuli ya Allah kunaon eta biwir doang teu bukan ke kolbu lain deui masyaallah beda ngaji Quran memakai kolbu ngaji fikih memakai kolbu dan lain-lain sebagainya beda nyanyi bae nyanyi lamun make naon karena make kolbu ceurik urang nyanyi bae ge nyanyi tapi urang make hate kebenaran urangna keur dipegatkeun ku kabogoh urang jadi urang keur frustasi aya nyanyianana moal aing mau nyanyi naon Masya Allah kan. Nah itulah ayah nyanyian kamari haji pendi nyanyi guys digetak pukul siap kolot-kolot tuh dinyanyikan cerik cerik dulu kau berlutut di kakiku ya Allah ya Rabbi cerik nah neta hate maca Quran orang mentak mata tadabbur ndek ku mata tadabbur aja teu ngarti mentak kudu ngarti pasantrenkeun urang teu ngarti abah teu ngarti kabacaan Al-Qur'an bisa macana we hungkul anak mah ulah cara abah masantren ceng dibiayaan ku abah ayo kadeng abah masantren non gitu nah anak na kadeng ku bapana hasil masantren maca Quran bari ngalengis ya Allah ieu nu dimaksud ku abah teh abah teh masantrenkeun teh hayang kadenge aceng maca Quran haju ditadabur be masyaallah ceng abah bangga kan geunah mata dabur kadengikeun maca Quran ge tuh tilok make aheuk-aheukan kitu oh yuk maca Quran be na di Indonesia ai mim na di Singapura panjang-panjang teuing geus bismillah tuh kan ngenahin ya Allah ya Rabb kolot bahagia bagja kolot hebat ulah cara abah baru masa dan bisa bisa nabe aceng mumpung kuari ora keneh dibiayaan ku abah ayo geura masantren ka ditu ayo deui nu saurang ayo masantren ulah cara abah geus santrenna bareng mau ka uya aja abah lagi itu bisa ngomong kumaha ayo geus atuh seragam burung sia jeung aing nah ya orenganan jelema munafik anu minta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang teh jelema nu teu iman ka Allah teu iman ka yaumil akhir tur hatena pinuh ku kamangmangan anu walau aradulumul manehanana ngarepkeun al-khuruja berangkat maka babarengan jeung anjeun Muhammad andai kata anjeunna ngarepkeun kaluar ti negeri berangkat perang atuh niscaya la a'adu anjeunna mempersiapkeun persiapan perang alat perangna baheula mah panah baheula mah pedang bodem di urang baheula di baheula ya golok ya pedang bambu runcing baheula ayeuna kan zaman mutakhir geus teu berguna kos kitu teh
ya digunakan sebagian kecil karena itu mah perang make remote kapal lagi tidak berawak kendalikan di jauh cegur jeung kapal-kapalna zaman canggih ayeuna masya Allah tepikeun ka kos kitu Allah nyiptakeun makhluk mere otak seperti eta geus hese jaritakeun adat di zaman ayeuna dikendalikeun anu ti jauh pake remote kuari masya Allah kain peperangan ujung-ujungna mah tetep bae jelema tentara kan baheula mah perang teh baheula mah kan tentara perang aya medan ayeuna kan teu urang ningali di Irak masyarakat nu korban ningali di Suriah masyarakat nu korban Yaman masyarakat nu korban perang mah ya kos kitu lah aya geus waktuna mah teh kumaha deui jata mah putusan Allah diembung-embung ya pasti terjadi bae kajen ku kumaha ge nu penting niat hiji bae ngagungkeun Allah agama Allah paeh syahid ya urang ira ge bakal paeh teh urang hayang boga keyakinan ka dinya teh hese tetep bae mundur bae urang mah mundur walau aradul khuruj la'adu lahu uddah lamun manehanana memang ngarepkeun berangkat perang jeung anjeun Muhammad atuh niscaya maranehanana teh mempersiapkeun alat-alat perang jeung perbekalan tapi walakin karihallahum bi'atsahum tetapi Gusti Allah nyieun Allah teu ngamaksud karena keberangkatan jelema-jelema tersebut lam yuridu khurujahu atuh Allah pangeran fasabbatuhum dingedulkeun diembungkeun ku Allah dilemahkeun diluluskeun himmahna males hayang be berangkat ka medan laga batak nang Allah tak singa teh urang kuari ngagungkeun agama Allah teh melalui majelis taklim aju kuari dibere embung urang berangkat ngaji singa teh nang Allah nu mantak ku Allah diembungkeun deuk dicilakakeun berarti tinggal sakitu bae mentek kula pernah nanya ke almarhum Abah doa ya panjang tah nanya teh kesimpulanna mah jelema lamun deuk dibere panjang umur sok bae cek Abah teh maca Allahumma tawil umurana sahih ajsadana dan selanjutnya lamun aya jelema deuk dibere makrifat ka Allah dibere daek tah ngadoa Allah maftah futuhal arifin Allah maftah futuhal arifin lamun jelema ndek dibere teger keyakinanana dibere daek tah memeh subuh maca ya hayyu ya qayyum ya bari'as samawati pan urang nyaho man maca mah tilok pan geus sering tah dibere nyaho disurahkeun atuh tilok maca kok masih eta maca subuhna ge jam 7 na kumaha macana manya subuh jam 7 maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya bari cak incuna Pak emang udah salat belum baca ini dulu cak incuna wah ini bapak kolot ini mah orang kurang normal Pak baca ya hayyu ya qayyum tadi atuh jam 3:30 jam 4 3:30 ya mah lain salat subuh jam 7 baca ya hayyu ya qayyum 40 atuh bisa jam 9 dibere daek okos jelema ndek dibere kawin bae ku Allah dibere daek tah maca inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin dibere daek bae maca eta teh dibere daek bae kadeuleun sinar atuh make kuku udang euy tenang ngaji tenang barang biar siapkeun bae geus dikondisikeun insyaallah boho atuh babaturan ti baheula mah nya teu ngondisikeun atuh geus aya nu daftar ka imah umur 75 tahun oh kalau enggak ada tonggong mereka jangan kumaha ge
Ya Allah ya tuh aing geus kos kieu mah pan serba salah dikawinkeun jeung nu ngora embungeun nu ngorana dikawinkeun anu setengah baya pagon nya cek nya tararanggung kawinkeun jeung anu kolot nya embung ieu kudu terjadi na manu ini cek nya teh lah asal aya nu ngurusan bae ngaji atuh ulah kan ini teh lah asal aya nu mang nyangukeun bae cek nya teh horenganan kaharti nu mantap kos kitu ge mantep kan ngora henteu lah cek nya kolot bae horeng dedem segala naon horenganan kaharti paingan geus teu bisa make obat sama kos kitu ya Allah ya Rabb lamun manehanana siap perang bareng jeung anjeun Muhammad niscaya mempersiapkan alat perang perbekalan tetapi memang ku Gusti Allah tidak dikehendaki sehingga ku Gusti Allah dibere mumul gedul males hayang perang teh tuh urang ngaji kos kitu sarua teh dibere teh hayang we ngaji teh gorenganan berarti aya sesuatu di kalbu urang introspeksi geus sih hade masyaallah ieu mah lain muridna nu ngaji teh guruna dibere males heran ai muridna mah aya lain 10 20 na murid teu dae guru teu daek ngajar lama jasa kunaon ieu si guru jadi kos kieu ieu masyaallah kadang-kadang geus nungguan murid diperekeun ku nyana korenganan ngadahar duit Golkar Masya Allah teu karasa tah ku kiai teh teu karasa dibere eueuh himah ngaji teh dengan alasan anulah korenganan duit Golkar duit PDI duit macem-macem diasupkeun ka jero atuh teh mah ore koros ngaranna ore koros kan ngaringkuk bae nama ngaringkuk bae tah mantap kiai aja udah lemah himahna teu karasa tak ku kiai teh di lemah teh aya naon di diri duit Golkar duit PDI ih hadena cenah kula mah teh aya duit PKB WD atuh sama ge ya pada bae cenah mangkonon aduh cenah ieu mah teh aya ti Nasdem parah Nasdem kok mah ti Perindo mah geus tah mah masyaallah insyaallah karim kekhawatiran teh kiai heran ulah wae seputar politik da ulah wae seputar dirina bae namun kurang dicaritakan seputar politik da kan urang aya kekhawatiran politik bahkan aduh ngeri lah urang mun nyaritakeun politik we ieu dibunuh bisa asupkeun ieu deuk kumaha politik bahkan jahat urang lamun seputar nu ayeuna bae aya kekhawatiran emang ente teh jawe geus dibaraca aduh Gusti Allah nu aya kekhawatiran politik ngaranna kos main catur taktik kumaha lamun geus dipersiapkeun Kristen kumaha dipersiap dan lain-lain sebagainya politik eta seperti kos kitu jauh geus da ulah wakalanna jang dirina bae mun didahar duit eta efekna bakal kumaha diri aing tah kos kitu masyaallah kamari Haji Pendi Isya henteu subuh henteu ja berangkat ngariungan kan memang Isya pajar geus Isya kujana tuh kan bohong kan ngaku nya lagu ngaku nya lagi Isya henteu subuh kaberangan naon eta berkatna emang teu halal cak anu mere di ditu lain teu halal nu batur dicokot punya lu kos kitu jadi paling berkat Masya Allah efekna teu Isya teu subuh emang aing teu nyaho kalau pajar bohongan asli eta kalah wakil
laqaudu ma'al qaidin wakila diomongkeun ka para munafikin nu teu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir anu pinuh kamangmangan nun teu daek ngeulu perang geus kuari mah bejakeun me Muhammad uqudu ma'al qaidin caricing lah bae maneh geus didarinya babarengan jeung nu caricing sanu caricing nu teu dimenangkeun perang sanu teu dimenangkeun perang teh al mardha nu gering wan nisa wanita-wanita wasibyan jeung budak-budak laleutik bejakeun Muhammad mun teu daek milu perang teu mempersiapkeun alat jeung perbekalan cicing tuh hijikeun jeung nu gering jeung wanita cewek-cewek jeung budak ololeho hiji kitu ka ditu ya Allah kari penghinaan teh qadarallahu ta'ala dzalik tegasna Allah nakdirkeun kamarenehanana cicing betaheun babarengan jeung wanita-wanita babarengan jeung nu garing-garing babarengan jeung budak-budak anu ololeho hiji nya didinya kunaon eta eueuh ibana batur gararaji kunaon nya betaheun tadi lembur ngahiji jeung tukang ojek main catur nanaonan coba batur mah gararaji nya betaheun di main catur ya Allah ya Robbi kuda dipindah-pindahkeun luluncatan tolol nanaon Gusti Allah doaku eta kan ku Gusti Allah ngahiji sia jeung jelema nu teu bener ngahiji sia jeung jelema nu hina jeung atuh cobalah mengaji mapan Masya Allah ngahiji babarengan jeung kiai jeung ustad minimal wauh lah jeung tukang sate minimal emang sok mah lihat tuh teh jatuh boga duit ngambe-ngambe atuh beda aya sinar ngaji mah Masya Allah iman teh kan nang Allah cicing di lembur endahan ngahiji jeung jelema nu teu eceureuk ngahiji jeung jelema nu teu bener obrol-obrol ngaler kidul anu ngan sakadar dambahan catatan-catatan kajahatan kazoliman di akhirat dibuka batur mangaji ceuli diasupan ku Al-Qur'anul Karim begitu dibuka di akhirat Masya Allah Karim aya lembaran-lembaran ngaji diukna di deket tihang aya di bari nyender aya di sia edan ngobrol ngalantur bae ya Karim nah kuari mah urang teu asa rugi engke sakedeung deui maot lembaran-lembaran per harina bakal kapanggih ku urang berjamaah urang salat urang maca Quran urang ngaji urang silaturahim urang sedekah paparanggih ketika eta tah hiji jeung nu kararitu ya Allah ya Rabb hararaya rugi nu aya komo urang ngaji mah sakadieu aju ngalengis ya Allah ya Rabbi horenganannya Gusti urang teh kula teh bakal paeh katakan aya teh kesadaran tina ngaji mah Gusti hampura dosa-dosa abdi nu barah heula aju dihapus pandosana ku Gusti Allah kan keuntungan gede coba lamun teu ngaji kan teu berpikir teu ngaji mah dah paeh ti baheula paeh mah atuh sarua bae paeh jadi lok anu hudang deui nah naonan ngomong kos kitu coba ai kasiram-siram mah panderes we ngaji-ngaji mah tuh tanya sia geus ngaji ka Cilongok sabaraha tahun aya 5 tahun mah wau jeung kiai can pernah oh salah geus teu kudu wau geus bae jeung tukang uduk bae geus eueuh masalah jasa hayu bae geus aja geus cek kiai na gitu kudu wau ieu masalah tah kan ngeunah eta urang ngaji aya berpikir heuh nya beureunan nang saminggu 2 minggu 3 minggu mah aya tanu asup hiji bae mah sanejan beureunan 3 minggu teu ka 4 minggu mah aya oh nya bakal paeh horenganan aing aduh akhir ieu aing keur ngora mapan ngadu kotok bakal
Ya Allah ya Rabbi dicak babaturanana sia emang sok ada kotok kosong kuari eureun itu eureun da kuari mangis ngaji bae kunaon sia mantek eureun kotokna pae siapa lain tobat burung lain aduh biasa aing ngajantur tungtung nama henteu bae anak aing we yang dijanturan bae lah dipalek ku aing anak aing tah budak boleh mapan nyaho ngajantur palek tuh di tahun eta Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi rarabi nikah ka Nyi Umi Salamah tahunan kelahiran Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain tumbuh dengan luar biasa. Ningali Sayyidina Husain hampir kos ningali Kangjeng gaya-gayana, gantengna, capetangna jeung sajabana, incu Kangjeng Nabi. Istimewa Sayyidina Husain. Datang ka loba awewe anu nempes Sayyidina Husain teh seubeuh. Asal deuleu Sayyidina Husain awewe teh seubeuh. Malah aya awewe ngangsongkeun diri ka Sayyidina Husain hayang dikawin bil barokah. Mantep jasa eta. Mantep. Ngangsongkeun diri be lain hiji lain dua. Ngangsongkeun diri kawin pangkawinkeun. Jadi Sayyidina Husain mah lamun sumping ka hiji lembur ku gantengna, ku kasepna, ku capetangna jeung putra saha atuh ta eta teh awewe ngangsongkeun diri. Abdi mah ieu mah hayang bil barokah bae, hayang dikawin ke Sayyidina Husain, ke boga anak tinggalkeun ku Sayyidina Husain. Eueuh masalah kitu teh geus seubeuh bae asal boga anak bae boga turunan ngaran. Kedatang deui ka hiji tempat aya awewe moal pati ngangsongkeun diri nya ge lamun jore mah boga rarasaan nya ge. Moal pede atuh nya ge. Ya geus pilihan deui. Cek Sayyidina Husain moal henteu ieu mah kula mah hayang bil barokah bae hayang boga turunan nya didukung ku lobana tokoh dikawin ke ku Sayyidina Husain. Kayak terus gaduh putra kayak ditinggalkan ku Sayyidina Husain. Kitulah Sayyidina Husain. Jelema puas jasa Sayyidina Husain. Asa aya kangjeng bae. Anda kuari lolobah Habib kos gitu dah. Asup bae ka lembur kawin ditinggalkeun bae. Jadi tepuguh kuari mata punat. Tepuguh. Nurutan Sayyidina Husain teh kataekan. Sayyidina Husain mah atuh ganteng, pinter, puara luar biasa. Ini aya bae tapi tereuh mah haju kadari itu kuarina ge. Hampir Habib teh geus kada itu sebagian kecil tapi. Nah, wattafaqu ala annahu qutila. Ittifaq ahli tarikh, ahli sejarah bahwa Sayyidina Husain terbunuh iya yauma Asyura tanggal 10 bulan Muharram tahun 61. Tahun 61 Muharram. Tanggal 10 kamari tan mentak poe tanggal 10 teh jutaan manusia jelema daratang ka Karbala untuk mengenang keterbunuhanana Sayyidina Husain radhiyallahu di ngaranan eta tahun 61 Hijriah amal hazan wa qutila ma'ahu istani wa samanuna rajulan min ashabihi nu bareng terbunuh jeung Sayyidina Husain teu kira-kira tokoh 82 karena nyana dihareup nang tangan dina peperangan tersebut geus teu kabendung dongeng perang nu kamari. Di jerona ayah Hasan bin Yazid sami lantaran sangkilang Sayyidina Husain ieu setru dengan Yazid anak nama milu ka Sayyidina Husain terbunuh di sarua bae. Lianahu barizu wa qutila ma'al Husain dibunuh babarengan jeung Husain eta iya Hasan bin Yazid summa qutila jami'u banihi wabeh dibeakeun anak Sayyidina Husain nu mana di mana bae ayana beakeun dibunuh bae kabeh. Insyaallah. Jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazaliman. Fitnah ti mimiti Sayyidina Ali jeung Sayyidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah.
kebelah dieuna deui kitu Sidna Husein Yazid kebelah dieuna terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkan agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus dideleukeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia dideleukeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asa nyieun dibom teu meunang nyieun atom asa nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh deuk jadi polisi dunia nu mantap kamari Irak dibom teh kapan aya kitu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya namangan ketika kamari ditelusuri kan dibom bae aja lain eta maksudna mah memperjuangkan agamana napas agamana nu ulah aya nandak Indonesia saya sieun jasa asal aya baik di partai maupun di organisasi anu ngomong agama geus Indonesia lu sieun sebab Amerika telepon ke presiden jangan biarkan tangkap Masya Allah ndek kumaha dakwahna ndek kumaha mantap urang mah nungguan ge jelema anu endek ngamajukeun bangsa nagara jeung agama tanu ditungguan teh eta encan aya bae encan aya yeuh piningit Masya Allah encan aya yeuh kesatria teh encan aya iraha kiai ayana engke bakal aya tetep kuari keur tapak keneh jelemana keur tapak keneh henteu bisa henteu tapak mah moal bisa tetep bae kudu nu tapak bae Kangjeng Nabi baheula tapak di luhur pun ka handap eta teh jadi pejuang tapak heula memeh umur 40 tahun tapak naik gunung turun 3 poe turun seminggu turun kadang 15 poe turun eta ngaranna tapak. Terus Bung Karno, tempat pertapaanan itu luar biasa. Gus Dur tukang tapa. Soeharto sarua bae walaupun kejawen nyana tapa. Soeharto nu mantap kuat teger. Sanajan haju korupsi ke belah dieu mah. Kaajak ku babaturanana. Tapa. Tah, Gus Dur atuh sarua bae tapa. Megawati lantaran teu tapa sakieu. Tetep bae teu. Jadi pemimpin Indonesia mah kudu pertapa. Sebab di Indonesia mah nu baheula kuat teh ieu pendidikan pondok pesantren. Di zaman Belanda teh can aya sakola nu aya pondok pesantren, raja-raja teh mah santren. Urang bacaan coba ge sejarah raja Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kabeh malah santren. Jadi pendidikan nu paling kiheula teh pondok pesantren. Baca geura baheula kula keur sakola zaman kan Arok. Zaman empus indok iya tuh pesantren terus datang ke kuari nah iya timbul aya pendidikan formal nu kuari teu saimbang lantaran pendidikan batin raja-raja baheula teh bisa perang bisa damai lantaran batinna luar biasa mun urang nyaritakeun raja baheula aya aturan gunung diangkat pan ku leungeun gunung teh diangkat ku leungeun lain alagaan baheula aya hiji anak raja gering kemudian kudu di kitu ubaran nu bisa ngubaran aya ge hiji dangdaunan nu aya di gunung teh pan gunungna diangkat kan set dibawa ka raja tah pilih bae cenah tah mana cokot eta dikaditukeun deui Masya Allah ya terus disusul ku zaman kewalian atuh ahli tapa kabeh ahli tapa kuari mah ulah kudu tapa di gunung, ulah kudu tapa di leuweung, tapa kredit bae. Tapa kredit jeung tanpa ulah narima duit di pamarentah, geus jadi wali teh budak teh. Ulah merengket bae geus merengket mun aya pamarentah mawakeun duit ka dinya. Leutik amat. Sedangan pertapa ieu mah. Masyaallah nu mantak kiai ngaharamkeun kuari ngaluarkeun torekat ngaharamkeun aya ge muktamar torekat di zaman Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkeun di zaman Gus Dur eta teh muktamar Gus Dur mah nyaho kabeh torekat teh setelah ditutup engke cak Gus Dur teh jangan dikembangkan
nyana nyaritakeun seluruh torekat nu aya di dunia dan nu aya di Indonesia. Eta teh dicaritakeun ku nyana ngan pengembangan mah ulah nu enggeus mah enggeus tinggal diteruskeun, ulah dikembangkeun sebab saha jelemana nya kuari jelema norekat teh aju eta kos kitu tadi jore jasa. Eta teh tapi nyana nyahoeun titik-titik torekat teh Gus Dur nyahoeun. Titik-titik torekat teh nyahoeun di Indonesia di mana. Sebabnya nama geus was kitu. Was kitu teh naon? Wallahu alam. Nah ieu keur carita kitu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi. Beak kabeh. Nya sahiji doang illa aliyan al-musamma bi Zainil Abidin. Ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainal Abidin. Terus eta lantarannya nama ditangkap gering. Bainahu kana maridon teu nentangnya nama teu milu perang, gering waktu eta aya bagusna teh. Gering terus ditangkap pau kita asiron badlaqati abihi. Sabada dipayahan bapakna jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang. Aman kabelah dina terus tanun terus teh tidinya terus di Zainal Abidin terus kabelah lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nyesa hiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin terus datang ka kiwari. Wa qutila farihwatil Husain wa bani amamihi dipangkas deui dibunuh seseurna dulur Sina Husain. Berikut turunan paman-pamanna nu mantak ayana zamanainu ibki bi ibratin wa awilin wan nabiin adabti ala rasul. Mata ngalengis anjeun neteskeun cai mata ceurik anjeun dengan membaca sejarah Sayyidina Husain berbagai ibrah wa awilin wan nabi nalangsa anjeun nyeluk anjeun ngagero katurunan Kangjeng Rasul. Kacaritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teu aya sabatun kulhum li solbi Ali nu 7 eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu 8 mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ka kiwari. Datang ka terus alhamdulillahirabbil alamin. Lamun di dunia kuari eueuh turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah, di Irak, di Mesir, di belahan itu kitu kedeh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun eueuh turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam. Ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae. Alhamdulillah kaunggal nagara jadi teger perasaan beda geura ge. Urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda. Artina beda teh kumaha? Endeukna mawana ka tauhid bae. Nyana mah endeukna ka tauhid sanajan jelema mah mabok. Mabe baloba nu mabok nu zina tuh sarua beja jelemanya nage. Ketika mabok ketika zina tapi tek we ngomongna bertauhid bae eta Habib. Bedana kosi sebabnya nama memang zatiahna logamna aslinya nama memang keturunan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda bae. Ngan urang teresep teh ka akhlakna, teresep teh ka etikana. Adapun zatiahna mah atuh mulia. Nu mantak teu eureun nya mah dakwah cicing di mana dek ngembangkeun agama, cicing di mana dek ngembangkeun agama. Nu mantak lamun geus mulusna Habib mah kajen gugum ge asal ret beinget ka Gusti Allah. Mulai nya nanggeus hudang ti peuting moal kebal jadi wali. Sakedeung Habib mah asal beneran tat iceus geus. Urang mah pan ieu sok kitang digosokan ge hideung deui. Digosok atuh barlen jigana. Digosok pae mencereng kanginan we pan hideung deui. Komo atuh kacayan mah atuh geus busem. Tapi Habib mah saset ya poles herang bae nya herang bae. Mantak ulama nu teger cak Kangjeng Nabi ieu bakalna turunan kula bae. Sanajan rentul ulama nu lain turunan kula mah beak ku sekupi bakal nangke. Tah kitu bab Kangjeng Nabi nyarita cukup bae al ulama warasatul anbiya pewaris Nabi
ilmuna mual kuat nyekelan ilmu nabi mun lain turunan nabi di nabi sana tetep ngolembar bae di mana bae di dunia di timur tengahna di ASEANna di Eropahna di Amerikana di Australiana anu teger jekelan ilmu Kangjeng Rasul turunan Kangjeng Rasul teliti kurang teliti aya kiai di Pandeglang gagah amat teliti pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul Jawa Tengah teliti aya ieu gagah amat pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul aya gagah amat ieu aju beunang ku sekupi lain dageun aja lain oh hancur ku sekupi doang hancur ku partai doang hancur moal bisa tapi lamun teger bae henteu mambri di partai di organisasi dawat api nyanana teger bae oh lain sembarangan sebab logamna asli emas hendak di urang alhamdulillah emas buah loba jasa aduh ngabetan malulu teh emas nah iyalah orang kerjarita tentang kematian wafatna terbunuhna Sayyidina Husain mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera zuriat Kangjeng Rasul dihijikeun jeung para turunan Kangjeng Rasul belah dituna urang ngahiji jeung Kangjeng Rasul sehingga orang menang syafaatul uzma disalametkeun ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wassalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.